Halo? Ya. Ewi? Yo. Abang beli anak pucang di udah mau. Anak pucang lu udah mau. Oh nyaho abdi. Dina pagar. Mohon. Lain memang eta aya dongeng anak mau keur ulin yang anakna. Aya pucang ngaliwat, eta ceuk anak mau. Mah itu hayang pucang mah tewak si pucang. Lah hoream cara rape. Ah tuh mah yang pucang. Hah, budak teh cicing beberik tah. Udah pucang lompat tari. Bot aya pagar brus teh kana pagar awi. Ai mau milu abus, ai pucang mah da leutik. Ai mau ngan sirahna bungkul asup. Nah, terus Ugot tuh bisa bijil, ai pucang jalu. Cek pucang kena. Beriling jalan tukang. Dah, di opi weh. Aduh, eta maung jung era wirang. Wah, bayangannya kemana digadabah ku pucang. Geus beres pucang teh ini eta si maung berontak lesot, geus lesot balik ka imana bari baeud. Tanya ku anakna, "Mana masih pucang teh?" Mantong saca si papi gitu. Bapak sia zaman Eta pernah pucang ngaleueut. di opi. Maksudna daya dari aku polos kere can arti di opi teh kumaha? Ya, ya opi teh make gula, make naon gitu pucang teh gitu. Ngaleueut tadinya gigireun mau. Aya deui satruna. Naon? Heuh meureun aya nu bogoh cenah di kampung mayarana gelis, panimana teh make panggung. Euy kumaha carana urang cenah hayang eta hayang gelis. Hayang jeung gelis. Geus kieu cenah, silai nganjang ceuk baturna teh. Aing rek asup ka kolong. Tah, terus Nganjang we, sup ka kolong. Keur ngeunah-ngeunah ngobrol di handap di gegerman. Jeung mamangungannya. Engke cenah aing mamangungan diturut tah. Sia teh mah nyaho da baturna. Eta cenah sirana eta jeung cerit mah gabruk. Aya mau gabruk aduh pan geunah di kegepan. Tadi harap teh gitunya geus tah. Geus beres bobogohan kadenge kene. Geus euy, geus beres cenah tenang, geus maneh keluar. Nah, teh malana ditinggal mau nyaan babaturan dihakan. Jadi sahabat babaturan ka kolong teh dihakan ku mau nyaan. Anu hengan mah mau nyaan. Beak babaturanna tinggal tulang. ada mah ngopi lagi di mana ya. Kada ulah gitu ah. Aduh. Tah eta di cikurang jelema teh ulah. Ulah Tapi baca. anu halus mah kunti ka tipu budak. Ari urang mah sebenarnya mah lain anu dongeng kunti ada dunguna mah da loba dongeng mah. Eta tah anu loba mah da dongeng mah. Reana ge pisan nya. Tah. Urang mah sok inget dongeng-dongeng teh naon atuh. Nya eta we cik urang ge anu ti peuting dinu poek. Ah, naon? Dinu poek pan deui di kampung mah jeung eueuh batre jeung eueuh naon. Itu jelema ti dia jelema sieuna sok akrab we kalem. Terus di mana Din? Cek itu teh. Ah ulin Ceng. Ari geus jauh aing mah lin Udin, paduli aing lin Aceng. Isahan ngarobrol nya. Bakat kesieuna di nu poe kemana Din? Wih Ceng. Geus jauh aing mah lin Udin, paduli aing lin Aceng. Jadi saha sebenarnya tuh. Urang mah dongeng nu favorit mah aki-aki. Aki-aki dina kapal. Dina kapal teh kapal keur ngariung dina kapal laut. Nah tuh ai gejebur teh jelema ti gejebur. Eueun wani nulungan da wani jago ngojay. Itu tulungan. Eueun bisa aya aki-aki saurang gajeleng, krewek, tewak. Wah, aduh cek sareu. Alungan tambang, dialungan ku tambang, tewak, naik kana kaluhur ka bawah eta kabeh pada muji ka aki-aki. Waduh terima kasih beneran aki mah jiwa pahlawan. Lamun teu dituun ku aki mah cilaka. Eta di paruji kitu di palotret kalah gegebes. Cicing aja dok lain nuhun. Saat tadi nyuntrungkeun aing. Sioreng lain dulu. Aya nu joklok teu aja. Aduh, dongeng aing teh ya. Eta geuning anu Dongeng nu mana urang nu dina kertapi. Tukang kupat tahu. Tukang kupat tahu. Sisi rea keur ngumah piring, piring banyaran naon lawan beureum. Beres rumah dikebut-kebut kereta api ngaliwat. Reuwas atuh teh masinis. Sugan teh tanda bahaya di rem. Trut begitu eureun nolong. Aya naon Mang? Teu aya naon kantun bumbuna unggul. Goblok siapa? Mana wae. Maksudna mana bariskeun sok anu teu sieun ku pamajikan baris geuning beuneu. Oh. Pan aya dikumpulkeun cenah di hiji kampung teh. Kabeh lalaki salemur teh satesa dikumpulkeun di lapang. Cek bapak lurahna teh. Urang pisahkeun euy. Lalaki anu teh sieun ku pamajikan ka belah kenca. Anu sieun ka katuhu.
kabeh atuh kakatuhu berarti pan sieun kabeh pamajikan an aya hiji saurang bakenca duh dipuji wanian ieu mah kunaon maneh milih di dieu duh ka atuh da dipilih orang ngumpul bojo sia ge di ditu baru dipuji wah ieu jelema wanian teh sieun pamajikan maneh kunaon di dieu duh ka da dipilih orang ngumpul bojo sia ge ka itu aduh dongeng teh lobana teh euy resep dengan kabungah dongeng mah nya atuh aya dongeng mah kudu gitu aya jawara duapan pasea euy wah pasea makanya mus mumusuhan setahun-tahun duanana jago atuh teu kira-kira eta mah kabeneran pisan nu tes jambatan rek mundur gengsi bet pas samprok di tengah-tengah wah serepetnya buat bedog nu saurang waduh ieu cilaka cenah ieu anu saurang deui sarua euy bet teh di kabeneran pan mawana mawa peso belati wah waduh ini mah pilih buteun teu siap bedog tuh nyebut bedog hareup sia nyaonon ieu bedog ari ieu belati tuker sama ayu ai sugan teh gelut plong teh duanana ngemplong Ya pasti jawarana orang Jatayu ya. aduh tah aya jawara mah turuna maneh geus ngadenge dongeng jelema nu jago Saya itu jelema jagoan anak gegebegan. lain jagoan imam mah mawa duit euy di karungan makanya geus hampir maju ka peuting aduh kumaha lamun aya rampok tapi bismillah we kumaha engke buat bener di tempat nu sepi rampok 5an lalaki cung jelem nyerep marawa bedog ditingker kabeh eureun sia nyaho aing naon tapi eta pura-purana eta nenang-nenangkeun maneh rek nanaonan maneh kikieuan kadewek reuas eta marawa bedog ya pasti nu duit teh jawara deuk naon sia teh kikieuan marawa bedog dikira aing sieun kadek aing sok nyampurkeun malunur kabeh alah cenah kadek na sia malunur teu wani ti hareup ti tukang sia malik ka tukang aya geus ka tukang meureun walani pupet ngararadek geus ya geus hae aing sugan teh jago hae aing ade sararea ge bisa duh alah oh dah hari dongeng mah Tuh nya pae. ada dongeng mah tuh euy loba urang sok ingin mah dongeng mah baheula dan paling favorit urang teh dongeng teh naon euy tukang celep Lain lu curug na eta teh ya. lain tukang celep aing nu keukeuh mah tukang celep hiji mangsa bangsat mau kaloteng berenang loteng teh bobo janelana teh kusena rusak di kosebat teh bangsat teh labu ka handap tut pae bangsat teu bakat kusieun dagang pae keluargana menuntut kana boga iman tidak ridho ini sampai meninggal terpaksa dilaporkan ke pengadilan ku pengadilan akhirnya nu boga imah ieu kudu digeupung gantung supaya pae sarua ceuk nu boga imah ulah nyalahkeun simkuring galeun saya nu salah mah anu salah mah tukang kai anu nyieun kusen ieu teu balik nyieunna matak jelema ti soledat dipanggil tukang kai sia kudu digantung cek tukang kai tong nyalahkeun abdi tah awe tatangan nu baju beureum nu baju oranye nah abdi nyelep baju komenna cek abdi hejo nah dicelepna oranye lantaran katempos yang ngaganggu itu aya wae awewe eta teh make baju oranye awen baju oranye dipanggil sia kudu dihukum gantung cek awen oranye ulah nyalakeun abdi misalnya tukang celep Pak nah abdi pan hayang baju teh saresna oranye hayang hejo nah kalau dicelep oranye tukang celep dipanggil sia kudu digantung bantah ka itu ka dieu alasan terpaksa kudu digantung aider teh algojon teh jelema belegu tukang celepna jangkung ai tihang gantungana penek atuh teu gantung teh pae-pae cek hakim geus dihukum we hese Pak cenah nah jangkung teuing nya jelemana ai sia bodo-bodo teuing neangan tukang celep penek tukang celep penek keur nyelep haye milu we naon digantung sia naon dos abdi penek ya barang geus digantung teh atos tuh adieu karo saudarana adieu pada eta alasan abdi naon make dihukum penek sia eta hukum meni gampang gitu nya trun zaman ayeuna mah hukum teh Model kitu. Aya Gitu bagus ayeuna Kang. hah Hukum ayeuna di urang teh model kitu. nya sigana mah nya kan zaman waktu kalau kecipta hukum teh kasih gampang Iya. tak zaman ayeuna mah hukum teh teu hese.
Nya ta eta. Ada sultan seperti. Nya mending siga si Abu Nawasnya. Nya. Ka itu ka dieu mau panto mobil. Kubatur teh disirikeun aya maneh jiga nu lieur nya ka itu ka dieu mau panto mobil naon gunana? Da sia anu teu ngarti mah. Aing mau panto mobil ngahaja, lamun hareudang buka kacana. Tiris tetup. Arti bari ka gini. Iya. Lugunya ya filosofi. Nang. Atuh dah meureun ari kitu mah. Ngeunaheun pan. Tah. Ieu mata dongeng-dongeng mah euy da. Ada kumaha dongeng mah kitu kabeh ge. Tah, pan aya dokter jiwa makarunekeun ka ceurik. Kumaha teh Kang? Nya aya nu sakit jiwa meureunna. Tarekel naik kana tiang listrik. Tuh. Joto coretan make spidol. Cikik seri sorangan turun deui we. Datang baturna seorang naik ka luhur, maca turun deui si jerian. Opatan limaan turun cek dokter ieu naon sia jarang sirikeun panasaran naik ta dokter. Barang geus nepi dina tungtung da tulisan, tah ieu tungtung tiang listrik teh goblok. Sugan teh penting. Aya deui dongeng nu gelo mah. Dokter euy. Tengah peuting jam 1 jam 2 lah dokter ditelepon kering. Ya sareng dokter, mohon aya naon ye? Adi bari nyunkeun tulung dok. Kunaon? Babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam kasetrum. Cek dokter teh, atuh maneh udah cicing atuh. Harapan abdi mau bohlam. Ini ngelapuna lieur sia. Sare deui eta dokter. Apa abdi mau bohlam? Itu. Aya deui sarua anu kitu. Datang ka dokter jiwa euy. Abi bari nyunkeun tulung cenah dok, abi teh gaduh dulur. Sok ngarasaan teu normal. Ulun teu normalna kumaha? Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Sok ngarasa dirinya jadi patlot. Manya bawa dulu na ka dieu dicanak ya ge bari ngeluarkeun patlot tina jaket. Tah ieu. Sia gelo mah. Lain dulur-dulur sia teh. Aduh. Heuh dongeng marea tuturna. Alah. Heuh da bener-bener ngadongeng mah sudah anu haap sugan anu hidang ka dieu. Kan bahaya tuh. Kapan urang teh ngahibur jelema. Pada aya awe nu banci teh mah kayak gitu. Bang. Ada apa sayang? Main jorok yuk. Aduh. Ayo. Nyok bener. Untuk ngetek teh ayam. Aduh ngambek. Si awewe ngambek lalaki belegung. Main jorok yuk. Hayu. Bener we teh ayam iku bokon. Kecek-kecek teh iku bokon. Ya yang happy sih awewe kita bego. Lalaki nu belegung main jorok yuk. Hayu. Bener ngucek-ucek teh iku leungeun. Kayaknya udah saatnya kita main jorok nih. Kan jeleng kan mencubluk. Ya. Eta mah lain jorok deui. Kenapa ini? Apaan main jorok? Aduh, siapa belegung da eta mah kabogoh ditonyok teh kira-kira atuh. Udah Iya riwayat lalaki jeding ku pemajikan teh kan. Teu da ai kitu-kitu teuing mah. Sarua we jeung bohong. Aya gara malam minggu caang bulan keur paduaan. Celengkeung ceuk awena teh. Lalakina nanya, "Sayang, yuk." Ceuk awena teh, "Lu daripada gini kita nyanyi dong." Boleh. Gorowok teh. Maju tang-tang. Makaning malam minggu sararea atuh kala luar. Saya teh goblok lain nyanyi kitu atuh da mesra. Geus kabayang lagu teh love story. Oh, iya celegung. Romi Tadiuli. Monor jang. Oh. Lain lampu cedeum remang-remang di jero kamar make simut lagu montol-tol. Cek awena teh mantau sia. Suli aing digetan ku sia. Teken ieu sia materai. Geus semet dia aja. Ya. Di atas materai teken. Lain malam minggu. Aduh, da eta mah. Pantesan bobogohan teh kudu apik teh eta. Celetot nyiwit. Ieu malas itu malas. Dadah keuheuh meureun. Ciwit ku gegep. Ieu lakina teh nyeri koplok. Apa leutik teh siapa kurang ajar aing geuleuh deuleu sia ger rame. Wah, itu malam minggu jeung ambulan. Jeung hansip ngariung. Teh perkakas alat-alat tukar itu beak tah. Hadirin sekalian, itulah Acil Bimbang yang telah menyanyikan Fatwa Pujastuti. Walah, pujangga. Lagu itu biasanya dipersembahkan untuk para pendendam. Aduh.
pendengar Ais. dimanapun Anda berada. Aduh, asa penyiar baheula. Malam ini adalah malam Jumat. Aduh. Malam ini ada yang laporan pada Bapak. Aduh, saha itu ngasih SMS wayah kieu. Teu boga pikiran. Aduh. Para pendengar, saya lagi dahar bubur. Bubur yang nikmat sebandung. Bubur jujum paling enak. Suwer. Di mana alamatnya, Chef? Dirinya tadi ada rumah sakit Muhammadiyah. Bukan Banteng. Jalan naon teh? Banteng. Saya jalan Bandung. Aya tulisan bubur jujum. Bubur jujum. Kekuatan rasa lagi juga bantengnya kokok. Suwer. Jung tahan lama teh bubur jelema perjalanan tidak ke Surabaya mau bubur eta teu asem nyaan Nah, bisa satu. weak di dahar di Bandung keneh ge Asal radio baheula iklan teh lain produk dahareun teh martabak Aceh. Bubur anu panggilan sadunya, bubur cucu di Bagong Moal Aya 2. Bubur cucu, make kerupuk, make emping, make nol, make api sinangkola. Bubur cucu, jamin urang waling lu. Aduh ampun itu mah saderek nuju mayunan musuh tepungan bubur jujum. Nah acan hubungan naon asa eueuh musuh nyerang urang teu nyanduk senjata tamrogeun bubur kana raraina. Upami aya nu nagih simpageuh nya ka bubur cucu. Nu nagih ngareos gabul untuk mangkok. Bubur cucu Seueur gunana. Pan aya nu eta aya nu bingung mah aya anu nuju ngidam cita-citana keukeuh hayang nyoco sirah nongnong ku sangu. Makanya nongnong tatangana galak. Galak nongnong tarang teh hareup eta salakina mun mamanapan sopan ditepunten bae bapak mana widi-widian sanes akabit punten pisan hayang nyoco sirah ieu bapak abis nyanak sangu ieu. Dia cek nu cecor ka mana pun bojo nuju ngiram sakadap atuh asup heula ka jero mobata. Coco tarang aing ku sia ku sangu tarang sia ku ieu dicocok. Kubata. Rubina sabios bedo bapak ummi. Lain sudah ngidam syukur parupanya kahayangna. Ya benar. Da baheula mah lagu teh lamun lagu panjang euy. Moal benernya. Moal. Geus sok kumaha pikir kieu laguna. Potong bebek angsa masadi kuali geus karena kurang hayang aya keterangan tentang kualina. Potong bebek angsa masadi kuali yang terbuat dari tembaga dan harganya 750.000 capek kalau kontan kalau kecuali kredit. Tah nona minta dangsa dangsa 4 kali 2 sama dengan 8 itu juga kalau mampu membayarnya. Dorong ke kiri ada meja, dorong ke kanan ada pintu. Taralalalala buk. Lampu udah bingung mendorong nak ke mana. Aya kok. Eta lagu nepi ka kitu. Ka dikoreh. Yo lamun dikorehan lagu teh euy. Mata ke kumaha. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng buatan Jatiwangi. Oi. Inilah musik jazz naik kereta api jazz lain atuh ka mana wae eta mah sok inget aya budak leutik naik katingali budak leutik keur naik kok budak lalaki keur naik ka tangkal jambu meureun malum budak atuh da meureun teu make celana jero nya da budak atuh ke kolor katingali mun ti handap ku nini jang ka diturun song teh duit 10.000 jong ka itu tah meuli celana jero nu ini celana atuh lumpat bebeja ka akina di mana memang duit abi nuju naik cenah aya ini di anak pi orang masyar celana dateng ngau celana jero cek aki-aki atuh dewe ke kitu merek naik we geus naik di jalan. Oh gitu naik ini datang diturun tah 50.000
Meuli silet. Oh, sudah mau titah ngurud kumis sebenarnya kok. Nya atuh eta mah inget eta teh aya buta teh nya kok. Heuh, buta awewena teh pan eta buta teh cenah raksasa. Teu boga anak wae 10-an tahun. Jurik teh buta awewena teh pang neangankeun orok pokona hayang ngasuh budak. Geus bingung teh buta dar datang ka dunya jelema. Tadrat perang turun cenanya kalap aya ka sawah aya aki-aki sorangan keur macul. Wah, hese cokot teh ieu aki-akinya. Kiri we dibawa aki-aki teh. Oh, aduh. Tah nini eta atoheun pisan ditimang aki-aki. Aki-aki teh teroesan na nyeri. Bahamna can waosan. Aduh sukuna geus buluan jamun da bitis nungkunya alah elala jom main ba resep-resep tapi ai sok inget main ba urang sedih aing mah urang mah mislila urang teu ka Brazil kok Sepang teh parangi jeung barudak aduh araya keneh kitu euy si Leonardo teh sok aya papangi teh ka urang mending ngagabruk kredi di mana maka jeung Kang Edi wong si Maradona amanya da Maradona mah ngaran aslina mah Maradona kok disebutna non sapopoena mah Maradona teh sok disebut non aduh lamun ningali urang teh mending ngagabruk encep ka urang teh di mana wae atuh diantosan saya Abah itu euy da ramana mah jago pencak si Pele nu karunya mai eta anu mus kolot pan aduh muka tambal ban di Brazil teh papangi teh le cek urang teh akang nya main bak keneh wah tinggal disyukur ge Kang jangan spengkor wah ya lagu naon ngeunaheun di kok terus bener kok naon nya euy anu ngeunah teh tapi da keukeu di sirah urang mah prank engine mun teu bimbo prank engine ngan sakitu we lauk ka begitu ari Andi William aya keneh kok Iya ya, Julio lah. Can't help falling in love. kenaon eta kitu cingan tiktok Julio Apa tahu mah? apa aya geuning eta di nyaho jiwa raga kami. Aduh aing nepi ka kieu lagu. Aduh urang mampun lagu teh. Geuning aya copet di Jakarta teh copet awewe. Tah. Dina bus pokona keur pejejel-jejel. Bari nyokolon teh copet awewe rek nyopet ngaragama kana saku. Teu nyaho nu dicopetna calanana bolong. Aduh. Ukur mah hayu teu make calana jero deui lapisna nya. Teh teh mah barang goroso leungeunna teh cepet diantep teh barang geusup ka jero didempet leungeunna. Sok sia mending digorok cepet mending ucapan. Tibatan sieun cilaka sawius ngusapan nya mun usapan eta we tiang bos nya. Tah eta Penyempengan bus. Cumuh dari eta dongeng teh eta. Eta dongeng. Anu kaget teh urang mah bingung teh ku dongeng teh eta euy. Nah bisa kitu eta dongeng eta. Nan, urang mah lain curug neng nangan dia dongeng aya teh hiji deui naon teh poho we. Nya eta mah dongeng udah loba eta dongeng teh we. Nya. Oh eta mah aya awewe di desa mun nya. Iya. Oh, rana pertengahan umur gitu. Kawin ka batur teh embung. Kawin deui teh teu hayang we. Ngan ditanya ke batur favoritna ke resep lajo wayang apa? Aing mah kawin lamun ini Gatot Kaca. Oh, aduh. Eta mah sarerean nih kabingung atuh. Tah kirana teh tengah puting we nya di dapur teh keur ngarih we mun keur ngabubur, keur nyin bubur. Aya mun budak ora ya tukang beca mun telenges. Wah, kumisan awak teh kulikir make jangjang nyeun duduk we asupan. Oh, jauh gidi-gidi tina sisi bilik teh. Saha? Gatot Kaca. Walah, eta mah cenah euy. Gatot Kaca. Bari kitu teh bari Gatot Kaca kitu meureunnan. Nya
telepon curug nanti tina bili. Aduh. Heuh curug nu mana we teh mah curug. Telepon bili. Heuh was maklum keur eta bubur keur ngecek bubur. Diseblok teu ku bubur panas. Eta diseblok kudu mah curug kaseblok heuh ngajerit aduh ieu mah lain kulantan ngajibaan keneh tobat. Sudah. Pakai jeung tobat jika gatot kaca. Tobat. Ha. Nggak teh panas mah ngagurubuk sia teh make jeung tobat. Jeung tobat segala. Aduh. Tah ieu. Dongeng nya. Tah eta. Dongeng mah. Tapi aya dongeng nu alus euy. Ieu mah dongeng nyaan. Sasatoan di leuweung rapat. Ngabang-ngabangakeun paloba-loba anak. Waduh. Cek marmot dewek sekali anakan tenyo nepi ka 8 nepi ka 8. Waduh orai nangtung orai sekali megar anak aing nepikeun ka aya 30. Waduh cek nu ieu cek kutu anak urang nepi ka 100 cicing terus ngalir ka maung kumaha sakarang maung nangtung lalaunan we leres sim kuring mah anak teh mung hiji tapi caratatnya hiji ge mau. Sampai kabeh eta sasatoa. Laras pun anak mung hiji. Mung caratat ku sadayana hiji ge mau. Tahu teh. Cicing calik deui eta sampai kabeh sasatoa. Ini ada sieun atuh. Oh, hiji ge mau. Apa? Yang marmot 200 poe mesin. Tah eta dongeng. Eta dongeng. Abdi gaduh dongeng. Kumaha cenah? Ieu mah orai. Grup orai mah rabok barudak ngora orai. Nya. Budak ngora orai itu biasa di bareureumman. Marabok, urang geus marabok itu aya nu hiji orai geus rumah tangga. Ngilu mabok. Geus mabok tarik meureun balik ka imah. Jeurik rawah riwih. Kunaon teh? Majikan aing pae. Majikan aing pae tinggalikeun anjing gara-gara dibawa ku maneh mabok dah. Mana cenah? Duh tinggal di juru. Nah, eta mah selang mah selang plastik. Oh, selang plastik gitu. Juga majikan aing. Orai. Itu teh. Udah keur mabok. Udah mabok orai mah selang plastik bisa ka pamajikan. Kapan bisi mana nyaho dongeng nu mabok mah euy. Lah kitu. Aya hiji deui dongeng mabok. Anu mabok nyetiran mobil. Koloyong. Bros teh nabrak kios. Nya nu gebrok nu kamurasun atuh euy warung. Kios, bro. Nu bogona keluar. Kira-kira tuh nyetiran teh tong pipiluan anjing, garasi anjing. Kios saga garasi. Udah malum keur mabuk. Nah, sia pipiluan anjing, garasi aing. Matak ulah we mabok. Ulah, anu mabok mah. Abdi mah boga babaturan mabok berat atuh. Malum atuh da abdi mah imah dikira condong si real. Babaturan mabok ngorondang we na jalan real. Tanya deh, kunaon teh? Bapak aing kita ngomekeun listrik tarajena panjang-panjang teuing. Di koronang jalan real. Nyalila benernya. Oh, da eta urang mah sok inget teh euy anu mabok teh asa sarua dongeng nu gelo. Tanya gitu. Tengah peuting nya bayangkeun kumaneh. Tengah peuting dokter. Nah, nuju sare mun jam 1 peuting kirining teh telepon. Dokter, tolong dok. Ayo naon? Ieu babaturan abi nuju ngalereskeun bohlam ka setrum. Cek dokter teh, atuh ari mana ulah cicing. Apa nabi mau bohlam? Eta mah teleponan di babet ge. Siapa jeung mabok. Apa nabi mau bohlam? Nah eta. Aduh, seueur nu mabok mah. Seueur pisan. Modena budak ngora tengah poe reng-rengan atuh. Nya. Duaan. Dikasih tahu ya. Gede geureuy. Nang kasih nang. Cik mana itu bulan panon poe. Saha abang? Ai cek urang mah eta bulan panon poe anjir. Bulan namun ka gujro nu mabok jeung nu mabok kitu. Kurunyung teh ngaliwat atuh kolot. Tah, orang tanyakeun si bapak ieu sigana mah ya apaleun. Yo Pak. Aya naon cep? Abdi rek naroskeun nu peta bulan panon poe duka tuncep da bapak jalmi engal. Lu mabok pun. Duka cep da bapak jalmi engal. Heeh. Oke. Saya euy. Aya deui nya baheula dongeng.
dongeng tuan-tuan nih mah. Duka tuan ti Arab, duka ti Mesir, duka ti India. Ta aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian urang mah Udin gitunya. Aduh, tah eta. Eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Oh. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, siapa? Curi, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan begitu eta nyawa teh kolotna mah. Mana si Udin? Panggil datang. Harapun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nandatangani sekalian sih. Terus terang abah si guruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia atuh lieur. Ya penting namanya mana yang nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Oke ingat di Jakarta apanya. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta tumpak bus ku kurilingan rek eureun alah aing teu bisa ngomong na eureun kudu kumaha nah kabenaran pisan pan eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun ya Diponegoro berhenti turun muter saeutik urang Padang Imam Bonjol berhenti iya cenah terus ke Kebayoran tah urang Batak ngagorowok si Singamangaraja berhenti cek orang Sunda teh di Jakarta mun eureun menyebut pahlawan masing-masing si eta teh nyaho da tidak ajar sejarah saha kabaran inget jago pencari darahna Abah Wiranta teu didenge ku beus tuluy we Abah Wiranta naon sia teh ka mana wae atuh halah dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha tai dongeng mah eta dongeng baheula mah eta teh nya dongeng teh ieu mah kembali lah da baheula geus parhul lain baheula dongeng lagi Mineng tapi hayang deui aing dongeng anu kapek-pek curug aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna alah cuma ni baruh ye ini genuk getah getih hubungan waktu kumaha cenah itu cenah si ibu itu tuh pan aya rana nu bogaeun eta nu jogan muning itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun puye cu abdi cenah ka corok curug atuh cenah bebaskeun kana bojoan muning sok cager cos kana bojoan muning cager euy wah tenang isukna aya 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceuk ya abdi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah cos cager hiji mangsa kapepekna peuting jeung poek jeung naon ieu ceuk aduh kumaha tuh jadi kudu damaran lah kan eta damari da apa teu diantar ku ece barang sup cos gitu na jang mah lain bujur muning aya cek si bujur mana teh ajen teh geus ge lain curug akeun mah da ge lain curug aduh tah ingat dong aki-aki dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok bari nunutan ngalengut hareupeunana hareupeun awewe teh hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan epek teh bemo teh gejelig kana lomangnya di jalan nu bolong gejelig meureunnan tah budak lesot aki-aki teh jongklok gep teh aki-aki nyusu si ibu inung budak cicing bari peureum da tunu barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel sirahna dijenggut sia teh naonan heuy didangakeun eta bari didangakeun aki-aki terap duh wareg si bapak teh make jeung si orang wareg tadi aduh kan bahaya atuh eta mah ngaranna ge dongeng ampun urang mah udah ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah tabah heula mah aya dongeng teh ta urang mah inget mah dongeng anu maot kok eta anu maot
Ngejulurnya ari anu tunggu nate ti peuting aya berenang iya anu moat anu poho deui teh dongengna euy urang yang saja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang teu alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya kering ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa cek nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang cek nu katilu bapak mah kumaha itu bapak urang mah lain bohong keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih cek nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha onam jantung launa laan senal teh pancurukeun kana janelana atoy lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh atuh cilaka geus satinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang kakarak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan di camanyet ti peuting kana aing nungguan senal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan senal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieun aya ieu tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunya mah cenah kumaha kitu euy urang mah kakarak celom langsung disangut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunya walah cenah eta mah ceuk nu kadua ngahebatkeun dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh teu kiat ya yang nyantok buka kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan make jeung nanyakeun anjing ngusup moal apa tah kudu kitu Kang saur nama bahasa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sakola efeknya kalau ka ulin ini ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sakola hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebe jarek ujian rek sakola keur ngangon muning pan eta di bapana nanya heula bener mana sakola teh nya Pak diajar naon ditu bahasa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil Pak heuh nyaho ai lampu bahasa Belanda naon delam ai bangku debang gini gampang tinggal make de hiji maksa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambek hey the woods cenah maneh teh dek the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ya euy aya seorang jutawan cenah konya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur ari anu hiji mah baong lah
lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapak bagi 3. Mun bapak maot, ya harta bapak bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papangi sekian puluh tahun. Begitu papangi sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon teh ka kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal kana dagang bubuahan hancur, pindah kana dagang lauk hancur, pindah kana dagang hancur, nepi ka jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun nepi ka kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan, sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur, geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi beunghar. Ai saya karesep teh cenah kana mana mau baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang dijual deui beunghar. Lanjut-lanjutna olohok nyawa kitu mah ini mabuk. Ini bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabar puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya. Tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah. Tah. Ieu mah aya hiji deui nya. Tayang ini tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun, teu nyaho teh tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ai teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gagaro bujur we, usapan bujur teh. Balikeun surabi alah. Turun we eta langsung digorobokeun. Beja-beja sia mau apa yuk sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah jang cenah jeung sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal cenah ya Yang diunuskeun apa ini rek diunuskeun moal cek si biak teh sok atuh cenah tapi pangnyapangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang iya urang mah cenah marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja gitu mana meuli mana meuli sia sarua jijinya tuh nama dameng wes. Aduh jeung aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki tuh boga pamajikan bernya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah da aya keneh. masih punya birahi nya. Yuk ke dipipir mah di sasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Dihabuskeun kana botol. Sup kana botol dicabut disada bling. Tak deui sup bling aya budak orang ngintip. Nah naon si aki-aki teh? Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja sia."
sebling gitu jang sing karunya kaki ulah bisa beja udud atuh udud ya hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngala buah eta budak ngora ti kajauhan nyamperkeun aki sebling kadi lagi buah isukna aki-aki teh keur ngabedak keur ngala lauk gitunya sampurkeun ki bling kadi lagi lauk aya budak ngora nu hiji deui nah saha unggal bling-blingan di bere wae Teu nyawa sejarahna. si eta keur cicing di balong keur newakan aki sebling teu nya mimitina sia mah dilepkeun ka balong aduh kurang teh aya dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih aduh nah eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya. Lomba bunga sedunia, nu lombakeun nang bungana. Bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mau kembang. Wah, si eta cenah jero parasot geuna calana kaktus. Aduh.